爱神不下，别个是谁？呀你家，我家，说让就对，我突然要不下你，哎呦老兄，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dawukeun deui sareng sim kuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada di Jawa. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi untengen ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tugdebikeun ka rengsena. Wargi manggili para baraya di mana di ayana utamina pisan kepada baraya anu merkaduhan hancaya carita Jawa Tigu Hamau anu kiwari atu naskah carita keren kileksa ieu baris di taratas bagian anu ka-14 sagumah nu kantos di taratas bagian anu ka-13 hanca peting kamari pedaran manggili kebegatuan di dina mangsa alam pasosore di kampung Kalangsawu khususnya kang Wirosada anu harita keur ngayakeun babadamian jeung lancik na tanam berkana dina ngeunaan pamaksudan dari Purwa anu deuk ngileuheungkeun atawa ngawin ka Kancanawati teh lancikna Wirosada jeung lancikna berkana teh nya kumaha atuh para pamirsa ieu babadamian saterusna nya langkung paos mangga sami-sami bandungan ku sadayana. Tadi hilap janela poho pantok lawi kana kunci wilujeng. Mangsa alam harita teh pasosore anu gawe tunggoy garawe sedengkeun murkana harita yang haripan adina nu tarat-tarat isasari bangun anu penting pisan. Naon sia? Riwo-riwo teh bet namahan riwo we. Kieu Kang. Uring teh arek mere beja jeung arek ngabejakeun hiji parakara nu perlu kanyahoan ku Akang. Ojo Kancanawati teh geus dilamar ku Raden Purwa. Dilamar? Nya, sarta ku geus ditarima. Terus? Saterusna Raden Purwa teh geus nyieun waktu anu alus pikeun poean nikah. Ya ajeuna. Nya teh heula tuh. Nyatana minggu hareup. Terus? Jadi urang teh kudu tatantatan Kang pikeun ngayakeun hajat kawinan lanceuk urang. Sabab teh bisa muntang atuh kana kapal Raden Purwa. Jeung deui niatna hade deui. Hayang ngaratkeun dari duduluran, mupus rasa mumusuhan, sangkan urang teh kata terusan papasaan jeung pihak anjeunna. Tak kitu nu perlu kanyahoan ku Akang teh. Nadeng kecapan adina itu. Murkana kelakah ngarenghap bari jeung ngahurung. Keburu-buru nembalan di bejaan kitu ku adina teh ari sabab asa bingung ku pijawabeun. Arek kitu salah, arek kieu lain. Disebut satuju da asa ayeun ngaganjel jero angin. Arek nyebut teh panuju sieun ku Den Purwa. Dina kuli lapok atuh harita
Wirosada nanya deui ka lanceukna. Kunaon Kang? Ngahulang. Eta maksudna karti pisan ku Akang. Tapi kumaha maksudna maneh jeung pamadegan maneh, Ro? Nya kapaksa ditarima jeung nya tujuan. Naon dasarna? Dasarna kahiji Kang ieu nya. Memang daya daya pikeun nolak. Kadua niat dan Purwa teh kacidah hadena. Untung pikeun urang. Atuh sajaya bana deui ceuk Canawati teh geus narima. Jenisna geus satuju. Ke. Kunaon? Sarada ngaganya kana hati dewek euy. Ngaganya kumaha maksud Akang teh? Teu kapaksa-paksa ting bawa ditarima eta teh. Sababna? Sabab urang teu aya pisan harga. Channel berkah sejarah, channel asli dong. Kudu make serius ya. Ih, aya Akang. Teu aya harga kumaha tunggu unggah darajat Kang. Naik harkat. Naon sababna maneh bisa ngomong kitu, Iro? Sabab jadi satata jeung Den Purwa Kang. Di aku dulur dianggap baraya. Pilah kok atuh make jeung teu aya harga. Onaman. Nya kumaha sih pikiran Akang? Wirosada wani pisan nyempadi kana pamadegan lanceukna. Biasana mah tada aya kawan. Ari maneh dengekeun sia Wiro. Di henteu ge Den Purwa teh musuh satru bubuyutan. Sabab turunan Aki Raksadewa nu geus ngajaba deui ieu paguron. Mun maneh nalaksana ngawin ka Ceuk Canawati, hartina urang teh bener-bener dijajah jeung taluk oge ngandung harti eueuh pisan harga tah kitu. Aduh, ai si Akang. Apana jeung teu kitu ge Kang tetep we urang mah geus jadi patalukan atuh. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna kan? Ya sete ayeuna bisa taluk. Sabab geus kapepet. Buat teuing isu jaget pageto mah sete. Lamun urang geus bebas jeung aya tanaga, pan bisa deui menyaat ngayakeun hojah pikeun ngabela anu jadi bapa. Ayeuna mah wayahna we heula atuh, ulah rusuh. Aduh, Kang. Naon deui sete? Lamun kapalai Den Purwa teu disatujuan, bakal leuwih goreng balukarna. Urang teh baris dibasmi ku anjeunna teh. Milih mana? Sok, pikir. Tong atuh murkana jadi ngahulang deui. Manehna bingung menang pananya kitu ti adina. Tungtungna rumahmu ngalik napas bangun museunggah. Ret ka adina po kalita. Sada. Teu naon kitu ge. Maksud Akang naon? Yuk urang turutkeun ka hayangna. Sabab urang memang geus lalu ka manehna. Teu bisa ngalawanan deui panakomo. Da Ceuk Canawati oge geus narima. Daya daya pikeun nampi. Itu atuh Kang. Ngan Akang kudu daek ngawalian. Pokona dengekeun. Lamun Akang nyebut satuju ngandung harti daek ngumponan kana sagarupa hal anu diperlukeun pikeun acara kawinan. Tah kitu we. Ceuk Murkana ngajawab tegas. Jung nangtung dek ngulikeun hanca pagaweanana najan awak ripuh ge. Nya sanggeus kitu mah Wirosada teu ngomong deui. Manehna ngarti kana omongan nu jadi lanceukna. Geus kitu mah langsung nyampurkeun deui ka lanceukna anu cikal anu geus lila ngadaguan. Ari Canawati ngabacreu ke diuk sorangan. Di barung hate deg-degan jiga nu keur ngadengekeun tongerep anu reang di sarada. Pangna deg-degan hatena disilan adina anu panengah nya Murkana. Teu nya tujuan kana paniatanana. Mun anu saurang teu satuju, bisi aya kajadian-kajadian anu teu dipiharep. Meureun bakal aya di kajadian huru-hara. Barang Jawa teh si bungsu kahareupeun manehna langsung Canawati. Rusada, kumaha hasil atawa beres cok? Beres.
Raden Purwa satuju kana kahayang Ece sarta Kang Murkana kitu keun yen minggu hareup urang kawin we malah mah Aki Purwalaga satuju di kana ieu rancana teh. Atuh saja bakit kitu Kang Murkana nya tujuan pisan daekeun jadi wali. Tak kitu Ceu. Plong hate Kancarawati gemplong. Ari bunga ari asa bunga ari geus puguh kitu mah. Paroman reain bear malah mai geus teu aya anu dibikah liwang. Syukur atuh kitu maro. Moga-moga sing lancar sakumaha anu geus direncanakeun. Jeung eta mah beres patempatannya. Keur kulam para tamu datang tuh kudu ditempatkeun ku urang meureun. Jeung deui ieu teh geus burit, geus bejeuna nyadiakeun tuangan. Mangga Ceu. Abdi rek ngeureuyeuh gawe yeuh. Sugan jeung sugan suku teh teu parna teuing. Dan memangnya Ceu geus burit. Geus bejeuna ngajamu tamu. Saterusna Urosada jeung Lancik nang cikal. Sasadiaan kenuduhan Den Purwa jeung wadia baladna. Naon rupa nu perlukeun gasadia terus babahanan keur pangkuleman Den Purwa katut kanca-kancana. Tekung silila bareng jeung reketek beralam peuting. Pagawean geus rengset, atuangan geus sadia taya kakurangan. Anak buah Murkana geus anggis momean anu raruksak di paguron. Malahan mah geus marandi bebersih, geus disaralin ku pakaian. Den Purwa terus disuguhan tuang ngariun balakecakan curak-curak. Rehna geus hasil ngajabel paguron kalang sawun. Dina mangsa alam peutingna jalma-jalma urang lembur kalang sawun dudo daratang. Kabeh munjungan ka Den Purwa bari jeung barang kirim saya-aya. Atuh jadi rame we kaayaan teh. Mata betah jeung mata kuaas. Kesugri para wargi. Sapoe 2 poe 3 catur dina cerita urang jojo ringkasna mangsa. Bangkocapkeun saminggu geus kaliwat. Sugri para wargi gancangna ieu cerita saminggu geus kaliwat we. Channel Berkah Segala. Curug waktu datang mangsa itih wanci mustari. Den Purwa teh laksana kauntun pipun katambang beas kajodokeun ka Kancanawati putri pangageuna Ki Juwanapati jenatna. Kalayan kenging restu panyetujuan ti Wirosada jeung Murkana. Oge disaksian ku sakumna anak murid Ki Juwanapati nu geus taluk ka Den Purwa. Urang lembur kalang sawun tacida bunga hinana. Naon sababna lantaran tisaprak kadatangan ku Den Purwa. Kaayaan lembur teh jadi aman jeung tentrem, teu aya pancabaya, teu aya nu mata kariwang. Estuning tibra sare genah cicing teh karasa teu kawas keur dikawasa ku Juwanapati. Gancangna nya carita sarengsena akad nikah. Den Purwa katut Kancarawati babarengan di tenan eta tempat. Dituduh-tuduhkeun ku Aki Purwalaga leuwih nyaho kana suluk-buluk dirinya. Ngan anu milu nyaksian teh ukur jalma-jalma anu pentingna we. Di antarana Mang Dipa jeung Jangwardi ditambah ku Wirosada katut Murkana. Nu keur ngatur-ngatur anak buah ngayakeun latihan sakumaha biasana. Kasepuhan, naon anom? Naon deui Rusia nu aya di tempat. Sajabat di kamar-kamar Rusia jeung liang pangparatan. Nah aya deui nu sejena atawa teu aya anom? Dari sakitu eta. Kaayaan JJK kabeh geus dituduhkeun ku Aki. Moga-moga we sing aya gunana jaga di akhir.
Sabab ngajan agen mualin di jege ya pagoron cacacape milik sarira anom anu kedak anyahuan sagarupina sakitu agen anu di katampi wadi nalihan mah katampi pisan mangga tuh ayeuna mah urang ka patengah deui urang reureuh bari jeung nyaneut geura beri musaralea induk nuturkeun Den Purwa nu teu boleh rerendengan jeung Kancanawati. Cadengkeun Wardi harita teh ngadekitan ka Wirosada noe lalaungan bari ngaharewos. Yang Wirosada enak kan basa akan ditahan di kamar Rusia aya anu mere dahar. Tapi tenembongkeun rai nah saha eta teh kinten-kintena. Akan teh hayang nganuhunkeun ka anjeunna sabab geus nyambung nyawa akan kitu pokna. Munggu we Wirosada teh mending ngajenghok. Dasar tadi nama hayang ulah ngabejakeun masalah eta ka jenisna. Sabab moal aya guna jeung mangpaatna. Tapi menang pananya kitu mah Wirosada kapasa ngabejakeun musanyana. kan Ayeuna aja. upami percanten mah nyabdi pisan harita teh Kang. Hampura we teu sopan sareng rusuh margi di luar nuju pesta seueur anu mata kecuriga. Sakitu ge untung teu kanyahoan kupun bapa jeung kupun lanceuk Kang Murkana. Kuring kapaksa deun-deun kadaharan bari jeung nutupan beungeut bisi matak cilaka ka diri kuring pribadi Kang. Sabab bamun kanyahoan ku bapa bisa-bisa cilaka di teh Kang harita mah. Wani terang-terangan sote ayeuna we sanggeus pun bapa palastra. Hujan. Nuhun atuh kasep nuhun pisan we. Wardi teu sadar manehna kaburu ngarangkul ka Wirosada bakat kubungna. Wirosada samar pola rewas campur jeung reueus geus bisa nulungan hiji jalma nu katalansara. Tos Kang, teu kada ributnya izin ku batur. Barang izin kitu Den Purwa satara kanca tepi ka lujug-jug. Gek dariu kalawan tenang ngadariung dina kursi meninga beres. Teu aya nu culangung ka Den Purwa. Kabeh detep ka Den Purwa nu kuring ngarendeng jeung garwana jiga nu embung paanggang. Warji, Abdi coba susulan Murkana sudah kadi sabab aya bade mikeun wayahna we diganggu kitu nya lantaran ku goreng si ayeuna. cek Den Purwa marentah ka Wardi. Sangkan ngusulan Murkana adi betengna Den Purwa. Mugi kitah teh talangke. Gancang kencis atuh ini nurut ka ieu tempat paranti latihan nu teu jauh ke jengkulah. Teh kumusirina Murkana geus datang kairingkeun ku Jang Wardi. Geus diuk dina kursi anu kosong keneh. Awak Murkana mulikeun ka ngesang sabab keur hut latihan silat jeung anak buahna numponan kebiasaan sapopoe. Pangapunten, bade langsung we tumaros naya naon nu mawi nangkir kamu teh. Mangga geura saurkeun. Cek Murkana baung teu sabar. Kieu itu Murkana. Kuring teh bieu tas ngidar nempuan kaayaan di ieu tempat. Tetela kenyataanana akur jeung katerangan-katerangan ti kasepuhan aki pulaga. Sagala rupana can robah ari jejeroanana mah. Ku kituna kuring rek amanat ka anjeun kade sing bisa ngajaga ieu tempat sabab isukan oge kuring majikan nareh miang. Sakalian jeung Kancarawati katut Wirosada. Jadi bata tepe anjeun dibaturan ku paman atawa Mang Dipa nu jadi wawakil kuring. Tah kitu we maksud namanya. Kumaha sanggup ngajalankeun tugas ti kuring. Mangga Kang. Mangga Den. Kang tos abu bade ngajalankeun sagarupi parentah ti sarira oge ti paman Dipawara. Mari bisa ngisareng parentah ti sarira pun. Tah bener gitu. Naon rupa anu diputuskeun ku paman Dipa sarua we jeung putusan ti kuring. Pokona mah anu bakal jadi sesepuh di dieu teh nyatana Mang Dipa. Anjeun jeung sakabeh anak buah wajib tunduk jeung taat ka anjeunna. Tah sakitu amal ti kuring, jung ayeuna mah teruskeun deui latihan teh. Ulah dibatalkeun sakaligusnya. Malahan mah pikeun saterusna bisa menta
dilatih kamangdipannya. Udah bisa tenang Jik sanggeus menang parentah gitu mah. Murekana coba catur terus kencihin dit deui mulu anak buahna. Kaden Purwati juga anu kurang satuju. Tara daek lila-lila ngariung beda jeung Wirosada anu saeuna hayang padeukeut we. Sanggeus murekana indit bog aki puralaga harita. Kieu ganom. Naon rupi nu bagi di kanak enjing ke kedacatan-catan ti ayeuna beli enjing ka kantun. Pokoknya mah kaya anjing pakaran pusaka ulah ka kantun. Sekedar anak naon sepuh. Asal barang-barang nu aya di urang we. Di antawisna pakaran perang kali nu sanesna ada barang-barang jadi mah teu sekedar di kantun. Iwati barang-barang milik Kancanawati kali Wirosada. Tak ayeuna tiasa babahanan nya mangga aku anu ayeuna aki si Amit bade kapan kada heula sakedap bari aya periogi ka bararudak Reos aki puralaga mah indit Raden Purwa marentah kebodona nyatana ka Kancanawati jeung Wirosada adina sangkan babahanan sabab isukan bakal ninggalkeun kelang sawung ngan tujuanna can dibejakeun ku Den Purwa teh kawas-kawas mangrupa hiji Rusiah atuh terbaca catur harta keneh Wirosada beberes bantuan lancikna ngumpulkeun barang-barang anu bakal dibawa we isukan Channel asli Wali baraya sadeana dikurih tuan bisa tiki peta mangsa sekedap ke ewang baktos menyanyi kesebutan bina basa bari sedih kuar utamina kawak para barayaan ngaraos murung tina minaan bahasa Sunda dan tabisna anu ngintunekeun SMS kamang moal disebutkeun nomor jeung jelema jamina oge alamat namanya bisi pagarkeun kirim-kirim mang manawi teh kabotan menjelaskeun naon ai kecap murihit teh lo menta setengah maksa can dibere mah hareun uring sarua kieu nyata teh mereka tinggal kurih terus itu tak bikin kemenangan can benang lah ayo kalian tetan kedua mang atuh ngatukeun ka anu naroskeun ngeunaan mang umi kamari aya kecap ngeuleungkeun biar ge kumaha guardeng ngeuleungkeun teh aya maksud tantu biasa mah lalaki kawewe ya menurut awen mungkin karena laki jalan tapi laki kawewe tapi mungkin saya maksud tantu ngawin bogo begitu dan jangan tempat tilu itu kalau ka anu ngaroskeun mang aya pangjelaskeun aya bagja teh daulat asa kantos kumaha dijelaskeun teh bangunan atuh lo jadi aya bagja teh daulat teh menang kabungah itu jadi kita gabungan naon menang duit atau menang warisan teh kumaha we nya menang kabungah teh jadi aya bagja teh daulat teh beda di Bengkok ti Koro atuh dah baraketakan geus beak kata raja alo datang tadi Bengkok ti Koro tanpa kadahara mudah-mudahan kalian teh atuh mang punten pangjelaskeun aya kecap pagirang-girang tampian tah ieu teh bikin urang mah bangsa Indonesia khususna Sunda ulah pagirang-girang tampian terus margi naon pagirang-girang tampian pahiri-hiri masing-masing hirup tong kitu di urang nya sakumaha biasa leluhur urang para nenek moyang urang baheula sabaraha hirup kaula hirup gotong royong jadi pagirang-girang tampian itu pahiri-hiri teh saulunan atuh mah pipah hare-hare ulahnya ieu tah buruan batur bala naon hesena urang dipangnyatukeun kitu tah dipangnyatukeun hade mureunan nya untuk muruntah urang dibikeun kana buruan batur rombongan pan teh gitu nya tanu sadadampar buruan sadadampar buruan batur teh jeung batas tanah urang teh bala matakna ngomong kosekeun kan hijikeun jeung tah buruan ieu nya kudu sehat ge sosial tah
Ya Allah aya keneh nu naroskeun mangga punten cenah pangjelaskeun aya carang cangtihan teh nah kumaha ya Allah cika turun Bandungan geura ieu mang geura eta teh geura nya mangsa isuk-isuk teh carang cangtihan teh liwat bijil pajar ai harieum beungeut mah liwat saeutik liwat maghrib kitu nya berikan deui yeuh carang cantihan teh mangsa alam isuk-isuk lewat mijil pajar ti belah wetan harieum beungeut mah lewat saeutik ti wanci maghrib ketingali keneh ligi jelema tapi geus murang geuning tah lanjeng mang punten kencis pangjelaskeun kencis teh panganteur basa teh nya panganteur bangsa kan rek ide kencing gede geos tah panganteur basa teh pelengkap gitu udah berang pitu cer kahampangan dut itu make ge cali teh tekan panganteur basa teh gitu dagang numpak weo cerut biasanya teh panganteur basa lajeng deui teh mang punten pangjelaskeun janari leutik duh hampir sami dinya kan masalah alam janari leutik mah liwat tengah puting tug nepikeun ka jam 3 sedangkeun janari gede mah kira-kira pukul 3 ngadanguh ka mangsa subuh tah janari gede kata sebutna janari leutik mah liwat tengah puting jam 12 tengah putingnya tuh nepikeun ka jam 3 tadi eta disebutna janari leutik kongkorna kayam sakali kinan tah sedangkeun janari gede mah kira-kira pukul 3 nepikeun ka mangsa ngagayuh subuh kitu nya. Nah, nangden pangjelaskeun rohaka. Man rohaka teh rohaka teh pohara gedena hajatan biayana wah gitu nya. Rohaka teh pohara pisan gedena eta biaya khusus ke hajatan gitu tah. Sakitu we heula nu teh acan kaguar kumang ulah kirang hampura margi milih nuntang teh mangsa can beda basa urang tuna mangga urang Bandungan di caritana kaayaan alam puting teu kacatur panjang alam puting mah ayeuna urang kucakeun mangsa alam isuk-isuk. Mangsa alam isuk-isuk panjangna peuting ti kacatur dina cerita. Dina mangsa meletek srangenge ti belah wetan paguron kalang sawung geus rame dideg-deg ku jalma ti lembur. Datambah-tambah ku anak buah murkana anu sarua deh milu ngumpul. Dek mileuyankeun kanian. Harita teh Den Purwa geus tatan-tatan rek nyang. Sakudu rek dibawa geus dicangking ku tukang ngandung. Pancarawati jeung Wirosada bisa gedandang ari murkana katengkong nguyung kawas ngalangsa rek patuai jeung dulur teh anu can teguh karuhan teh ira bakal tepung deui Manggi Pak abdi igana geus tepi kana titis tulisna mangsa muncak yen kuring teh kudu milang kudu mian tiap patempatan teh sing betah di dieu urus jeung atur-atur paguron kalang sawung sing aya dina kamajuan. Amin. Sawaktu-waktu mamang teh kudu datang ka kuring nyapikeun netelakeun kaayaan di dieu. Manggi Pak, abdi anu permios paman kuring arek mian. Den Purwa amitan heula ka Manggi Pak nu jadi kokorot di padepokan kalang sawung. Mudah percaya pinuh mimpin eta paguron. Uluk sumanga Den Anom. Sadayana mari dijalankeun ku Mang Kalayan hade sarta tangtu ku Mang baris Mang teh baris ngahajana pangan kaditu unga-unga 3 bulan sakali beras ini selamat di jalan Anom
sarta sing aya dina kaulujengan. Jawabna Mang Dipa berjencong ngajak sasalaman. Sarengkeun Kancanawati jeung Rosada harita teh sini cacapkeun heula ka sono jeung Murkana. Bakal ditinggalkeun sosorangan. Sanggeus sasalaman bari jeung mileuyankeun legedeut rombongan dari Purwa teh miang. Ninggalkeun paguron Kalang Sawung anu geus resmi jadi milik Den Purwa. Rahayat Kalang Sawung meninggal cecer di sisi jalan. Mileuyankeun ka nurek miang bari jeung tinggal rupai. Sarelea ngarasanin ka Den Purwa sabab geus gede jasana meunang ka maranesna. Bekirila anu indit teh beki anggan beki jauh. Antuk ngalas atuh teka tempok taterei ku pengkolan. Atuh mengirumenha Murkana harita. Sabab timimiti poe eta manehna ditinggalkeun ku dulur-dulurna anu dua. Manehna tinggal sosoranganan di Kalang Sawung. Ngajan heueuh delom anak buah tapi ari pajauh jeung dulur patuturunan sirah mah bekerasa ngalangsana. Murkana hari tengah hugulung berjeneng cerong ka jalan. Nasiban aing dibikeun ka kieu. Bapa mau dipateni musuh. Adi jeung lanceuk nu ka musuh. Jika nu buluk bunga hiji jeung aing. Mun kitu carana mah aing teh asa dipiceun, asa disatru jeung diapilainkeun ku Den Purwa. Nyeri kana hate aing. Coba aing kudu waras awak asa kabida-bida teuing sia teh Purwa. Cigantos ning hati Murkana bari jeung tetep panon murleng ka jalan urut ngaliwatna rombongan Den Purwa. Kejadian eta teh karasana Murkana mah sarua we jeung hiji musibat anu kacida mautna. Naon sababna? Lantaran sakabeh milikna sasat leungit anu mesa dijaba ku deungeun-deungeun. Malahan mah kemerdekaan hirup manehna ge asa diwatasananku wawakil Den Purwa ngatana Mang Dipawara. Sabada rombongan indit ngalengitina pandeuleu sarta geus jauh ninggalkeun Kalang Sawung. Mang Dipa marentahkeun ka Murtan jeung anak-anak buahna sangkan asup deui ka wawangunan paguron. Atuh puriak jalma-jalma teh bubar. Terus asup ka jero wawangunan. Sedengkeun rahayat mesti lareos we balik deui ka imahna masing-masing. Sugri para wargi urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun geus 3 bulan kalakonan we. Kasubri para wargi gancang mangsa dina ieu carita 3 bulan geus kaliwat paguron Kalang Sawung bener-bener diayakeun perubahan dina tujuanana. Kumang dipadero mbak sakabeh aturan-aturanana. Atuh kebiasaan anu geus napal dina diri murid-murid kejuan pati leungit kabeh kudu kapake. Nu tadina paguron teh ditutup ayeuna mah bebas didatangan ku rahayat anu ngabutuhkeun pitulung. Nu tadina teh campur jeung rahayat
Ayeuna mah pagalo eueuh watesanana atuh kudu pikeun murkana mah mata sedih. Naon sababna sedih? Sabab manehna asa teu aya pisan harga, teu boga kakuatan dina nangtukeun pamadegan, sabab kabeh diatur-atur nyatana ku Mang Dipa. Nya nu akhirna dina hiji mangsa mah murkana ngalamun manehna hayang bebas tina cangkraman Mang Dipa, teu hayang dijajah ku Den Purwa. Sabab naon? Sabab boga rasa yen dirina aya keneh hak milik kana eta pagurong. Harita murkana diuk sesoranganan di sisi kula bari jengumbar lamunan. Ya teu aing teh diborongsong lamun teu bae. Bisa lumpat mah, tapi teu bisa ngedel. Bisa bebas, tapi teu gableng harga. Ai awak jigan bebas, tapi pangkarapan aing diugar ku aturan si Dipa. Bung hartina aing cadog tetep tubetak ieu. Marek naon atuh aja dong bumi galila-lila. Mun teu carana masalah we jeung panjara. Sabab sakabeh aku lampah aing diatur-atur ku kahayangna si Dipa, si Beke. Teu bisa bikin si murkana mah diatur-batur. Tetep kudu merdeka, kudu bebas nangtukeun kalian sorangan. Murkana ngacauih ngomong sorangan bari jeung leupeuk kana lauk pating kudu beng. Terus teh paparakat huntung teh karakat jeung paparakat kepulan perutna. Ras inget kalancikna nu awewe sarta ras inget ka adikna si bungsu nu geus teu kamusuh banglu bunuh pisan. Sadengkeun murkana mah saeutik oge teu suka babarengan jeung Den Purwa teh. Sabab naon? Sabab yakin musuh pikeun manehna mah. Barang inget kelebah dinya beuki karasa we yen dirina teh teu harga. Sabab asa dihina ku musuh asa dianggap remeh ku dulur. Lila-lila jadi der ceceb ka adi nyatana ka Burusana, ceceb ka lancik nyatana ka Kancanawati, nu dianggap ngabantu ka musuh. Tah si bacorek Kancanawati, si Edan, si Gero, si Setan, sarua tajung si Gayung ka Burusana. Nanaonan sa tumagibiro ka musuh goblong ting. Nun hartigang ahira bujeng kira madengki. Apan si Purwaten gak binasa bapa si ngomong. Der maka dituturkeun, der daek dikawin. Dasar bila mati gablog poro. Musuh dimunggu, bangsat disembah-sembah. Rasakeun sia Kancanawati, Wiro. Purwa dina hiji bangsa. Sia kudu narima pengajaran ti aing. Hah? Mukana nyiduh kapulah. Keuheuh kadulur-dulurna anu geus ngahiji jeung Den Purwa. Malahan mah Kancanawati jadi pamajikanna musuh. Keur ulang ngalamun kitu kurutak atuh si Jamid nyampeurkeun. Ge diuk dina bangku gigireun murkana. Nu anger ngalamun meni anteng teu malirek ka nu anyar datang. Atuh si Jamid ngerasa heran, mok nanya bari jeung neuteung. Nih kana naon anteng-anteng teuing jam dah. Kali ulang-ulang teuing. Di sisi wah aya kahayang jeung aya katengeunah magejakeun we ka kuring. Nadengi kecak kitu rek murun kana ngareret maung kana beungeut si Jamid. Nilalina pok harita. Saingin, si Pak, kamana ta? Kang Jamid, aya di jero atau eueuh? Aya jang, keur matahan marudak anyar. Nae naon jang? Cek si Jamid hayta heran. Lantaran sikep murkana dari beda jeung sasari. Kamang Dipa teh bangun cicing yang bungkeun anu keur ambek. Suture keur di jero mah. Kangtu omongan kuring makan ini ku manehna. Ayo jang kanaon atuh? Mun ulang-ulang gitu. Bukan mikir kudu teh. Mikir naon? Tapi batur teh. Si kudu rek nanya, ari akang setiap keneh ka bapa kuring anu geus maot atau kumaha? Pogo we tuh kan.
Sabab ada gore oge geus karasa geus kadagingan ku tuang Rama almarhum. Ngajang pikeun kalian kubur geus pada basa moal poho jang. Tapi aya naon mah kan harus tuntut jang asa pade tah Kang Mulya. Tuh, suruh dia kitu mah Kangnya Kang Jamuja. Artina kurang tete cuang cium teuing. Sabab aya kene batur paku kumaha. Kurang teh sedih Kang sebenarnya mah. Sabab nu jadi bapak mawat musuh. Daerah lanjut kurang yang adi kena kadar muka musuh. Jika memiluk teh si Aredan teh. Apa nalang saat kurang teh. Asa dijual payu. Tegablek batur kumaha paku kumaha. Sedangkan ayeuna kurang di paburon teh di kawasan itu si Dipa si Beke nu aturanna tukang tonggong jeung tujuan urang baheula. Atuh asa dikeram we kurang teh Kang. Bebas jeung asa teu boga harga. Memang jang eta pisan tunggu akang ge boga pikiran kitu. Kumaha atuh carana sangkang bisa bebas tina aturan batur. Nah arek berontak wae atau kumaha jang ye? Si Jamin barang ngadeng kekecapan murkana kitu manehna asa di jalanan. Da manehna oge keheulieun ka Mang Dipa teh. Inget keneh Kawardi jeung ka Mang Wasim nu kungsi ngabobodok ka manehna. Malahan mah rek malik ngarajang ayeuna asa aya jalan komo meuntas atuh barang ngadenge pamadegan. Anak uruna kitu teh bundaheun pisan si Jamin. Syukur itu saate makangnya. Moga-moga we gini hiji mangsa mah bisa metakeun hoja. Pikeun ngabebaskeun diri tina cengkraman musuh. Bener yang. Ngan kurang teh moal gagabah. Moal aku mawani kasar ka pihak si Dipa mah. Mun sarana. Kumaha? Yang sababna. Sabab memang lain bantrak-bantrakeun. Kau malah mun aya aku berharga. Mesti kudu catur deui kasaktianana edan. Apan bapak oge tah. Sakeak kumanehna mah. Tah kulantaran kitu urang teh kudu waspada jeung iatna Mang Ekam ya. Kudu bisa merebuti kagoron kalawan nanti ye. Musuh modar laguron kapingri tak kitu tujuan kuring mah Kang. Jadi ari berontak mah ulah sabab moal kuat. Kieu yang mukana nya. Kumaha atuh tata jeung carana akang mah acan ngarti. Kieu Kang ya urang teh kudu ngawayahna ke maneh we lah persauraanan mah. Nya ayeuna mah terus ngaula kasih Beke teh tah api-api taluk we jeung heueuh. Ngan lamun manehna ngajarkeun hiji ilmu silat kudu bener-bener ditarima jeung diuli. Kusaha? Heueuh ku urang. Maksudna kenambahan uang jeung pangabisa. Oke, lamun geus kalunan kuat, urang usul hiji rancana pikeun modalan si Dipa. Kumaha we jalan nama jeung carana mah sangkan ti kanyawan ku umum. Lamun si Dipa si Beke geus modar, tantu ieu paguron moal aya anu jadi pamimpinna. Oh, nanya tak gitu. Lamun geus kitu kuring rek usaha satekah pola, make jalan naon bae sangkan Den Purwa percayaeun ka kuring. Pikeun nyaka ieu paguron. Beun teu kudu rempan Kang, sabab lanceuk kuring apan jadi pamajikanana. Tantu bisa badami jeung manehna meureun. Tah, lamun kuring geus hasil nyaka ieu paguron Kang, mah bebas ade kitu ade oge. Tah, kitu maksud kuring teh. Kang Jamin. Aduh. Masih cepat waktu cukup. Sampai pemirsa, yuk cerita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah mudah-mudahan urang panjang muswah biasa dipapangdangkeun deui. Dina malam Senin anu bakal datang baris neraka sebagian anu ka-15. Hatur nuhun bujeng kangtung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.